Arsal Kang euy urang metis-metis atuh Heeh, mulai konteng nama euy lah. Konteng halus semua. Lapar euy bisa cara kieu konteng euy. Lai bukan buka petisan we mah dia ya urang petis lah Aya kebenaran aya orang metis ya kenal abi nu nyamal nama sok lah seunah amal teh dia kan aya paribasa cikolot dia mun samal nanggeuna aku boga anak pasti ngeuna Mitos saha. oh heeh ada teh mitos berenang Kang majikan lagi biasa-biasa saja sama langeuna Lah, ketika orang mah ngeuna sama latengna oge. Biasa manten anyar. Pada ngomong kenaon tengarti uing mah repeh budak ketik memal apal tong nyebut budak letik ka aing mah geus badat ya anjing kamet cewek ku aing ditoong geus buruan geus badak anjir hulu urang geus gede popo sia kalau kemana karep ngomong teh tas beres aja ka salah euy Aing urusan. bener budak bener lima Rasa ieu mah samaran lagi euy. saran saya atuh anjing bawa barang ge heuna ngomong teh kitu aku naon kelak kabur jelema teh Yang arti atuh nu beda diomongkeun. naon kitu Taeun, apal taeun teu? apa lebih mah Tah heueuh sia teh berarti budak leutik keneh sia teh. ye hayo we mah budak letik mau